yakinkan keimanan kadar numaha goib pantas menganggap pilih rezeki ke Allah teh urang masuk jeung Allah ini saya yakinan urusan milik rezeki itu geus diatur ku Allah laladangan kasab ikhtiar kami mah ungkul nareka ungkul nyareat kudu mahaga geus disiapkeun makana Syekh Hasan Al-Basri matina ikhtiar kasab aya jeung eueuh Allah beda geus urang maneh maka tenang wa maghfiratan ba'dal maut